Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji cariyos pondok basa Sunda anu dina waktos ayeuna mah insyaallah bade dikapayunkeun. Biasana Teh Neneng Meila. Kalayan judul Kedi Priangan. Wilujeng ngaraoskeun rung nyangakeun kasepuhan. Kuring ingat yen poe ieu teh rek interview. Guragiru nyiapkeun segala rupana nu diperlukeun. Kira wanci pecat sawad anjog ka tempat nu dituju mani ngaliud. Kuring rutret ningalian batur mah mani rapih tur darangdan mani meredok. Kasup alo kuring. Wawancara rek dimimitian. Kabeh dariuk binarung hate nu dagdigdug. Dihareup geus aya opat beja ngajajar nu bakal ngainterview. Nu digeroan opatan-opatan jiga nama da beh tereh anggeus meureun. Bagian kuring digeroan ngaranna. Laju memener baju bisi kusut. Harita teh make lepis jeung kaos dikajerokeun. Tanganna dilinting nepi ka siku. Di topi hideung buukna dikajerokeun. Teu poho disepot-sepot ngan teu dangdan wungkul kumaha ilaharna dangdanan awewe. Lempang sacara biasa we teu ninggalikeun geumpeur. Ti barang jung oge nangtung geus dipencerongkeun wae bari rada kerung. Kabenaran nu nanya ka kuring mah rada kolot, riukna perenges tapi kasep. Dari mana kamu? Cek si bapak. Kan ada di biodatanya pak. Cek kuring bari keom. Untung kamu punya pipi kempot. Kalau enggak, si bapak teu nulikeun ucapanana. Apa tujuan kamu datang ke sini? Manehna nanya deui. Saya mah mau cari uang, Pak. Tembal kuring, lempeng wae. Bagus kamu. Cek manehna bari ngejembel pipi kuring. Kuring ruas, rek ditakis. Tapi pan keur wawancara, kumaha lamun teu ditarima lamaran gawena. Tungtungna nahan keheul. Laju manehna neta balik deui ke tempat tadi.
Mani cangkeung ngadagawanana. Tapi teu burung rengse oge. Tina ngaratus nu ngalamar, nu ditarima mah ukur puluhan. Kaasup alo kuring mah teu katarima. Wanci geus nyedek ka magrib. Kuring jeung alo kaceda bingungna kumaha pilampaheun. Sabot keur ngahulang, aya nu nyambat. Awewe geus rada umuran. Kabeneran manehna mah teu katarima gawe. Jigana mah umurna geus leuwih teuing. Meureunan manehna ngareungeun enta tadi teh kana obrolan kuring duaan. Teu mikir panjang, ngahayukeun kana pangajakna. Teu kacaritakeun kumaha di jalana. Teh 4 ngaranna nu nyambat teh. Imahna teu pati jauh, ku leumpang ge bisa nepi. Imah panggung sisi walungan dikuriling ku pasawahan. Wanci Isa kara nepi ka imahna. Si horeng teh 4 teh boga 2 anak lalaki. Salakina gawe di tempat kuring ngalamar gawe. Isukna kuring mah indit ketep ka pagawean. Alo mah balik deui ka lembur bari mawa hate ku ciwa. Saila 6 bulan ditraining heula, dididik di fisik da puguh gawe di lapangan golep. Awak kudu kuat yang sehat. Sajroning saminggu mah unggal isuk-isuk teh di fisik, lumpat merelingan lapangan golep jeung dibere materi. Kuring teu nyadar, sok ditutur-tutur ku pembina anu basah haritang interview. "Hei, kamu, cepat larinya, jangan banyak senyum." Cenah, kuring ukur nembalan ku seuri. Poe ka poe si Parama ngaranna teh mungkin bager wae jeung merhatikeun deui. Najan cek batur mah galak, cenah. Loba nu sirikeun, pedah maranehna mah salah saeutik ge dihukum. Sedangkeun ka kuring mah henteu. Sikep Parama kitu teh dipake kesempatan ku senior mah pikeun ngalawanana. Keur mimiti mah percayaeun, nya kuring loba kahayang. Tapi lila mah nyahoeun. Eta ukur akon-akon para senior wungkul. Aya deui si Kang Jack nu resepen teh. Tapi pelit manehna mah, ukur ngaheureun wungkul. Teu siga si John, barang bere bro-broan. Tapi kuring teradaek narima pamerena. Lantaran sieun pisan ku manehna mah. Wani ngakukeun kabogoh sagala, nepikeun ka aya nu negor ka kuring, bajarkeun ngalebut salaki batur. Amit-amit teuing. Ngamimitian waktu nangalepas kenu training, sina mawa pamaen. Tapi tetep diaping kuno senior. Jo datang numarayan orang Jepang, langsung minta dibaturan ku kuring. Teu nanaon teu bisa bahasa Inggris oge, nu penting ngarti kana isyaratna. Sababaraha kali datang, minta wae ku kuring nu maturanana. Master Lee ngaranna teh. Dina waktu reus, manehna ngajak ngobrol. Nu ka harti mah ditemalan, nu henteu ka harti mah nanyakeun ka senior hartina. Tuluy ku kuring ditemalan, yes atawa not. Jika harita manehna ngajak ngobrol, tuluy papeta, kunaon resep ka kuring. Cenah mah resep ka urang priangan teh, geulisna alami. Halisna ngajedig, aya kumis ipisan jeung gemes kana kempotna. Hayang ngejembel cenah. Ngadenge kitu mah
Tradaek deket-deket teuing. Bener bager jeung ngarti teh mah. Lamun kuring usapan beteng, buru-buru nyimpang ka stan walidahareun. Tara eun-eunan sakantong kresek. Kitu deui keur meujeunna panas moreret. Kacida halab-habna. Tuluy kuring ngageber bari ngusapan beheung. Atuh si Mister teh geuwat mang meulikeun cai 2 botol. Kakak senior mah ukur olohok we nempo tingkah kuring kitu teh. Nu akhirna manehna oge minta ka pembina. Sangkan jadi pangaping tetep kuring. Teu kitu kumaha atuh, manehna ge milu wareg jeung sok dibere tip nu lumayan gede. Lamun keur aya turnamen gede-gedean mah loba gegedean udah datang. Kadang suka kurangan kedi da di jadwal. Untung kuring mah deket babari neangna. Tapi tetep kuring mah tradaek di booking ku bangsa sorangan. Maretipna sok saeutik loba marentahna. Jadina teh capek gawe jeung capek hate. Ari nu ti piluaran mah terlebar ngawurkeun duit oge jeung terewel deui. Ka urangna sugema manehna bungah. Atawa lamun kerame kuring bisa nepi ka 4 kali turun. Lumayan sapoe teh loket merekis. Mungkin hila rasa betah. Tapi era cicing di imah tempat wae embung narima duit kosan. Kuring dicandat ulah ingkah ti imahna. Komo ku kolotna diakukeun bungsuna ka batur teh. Geus kitu mah kuring teu bisa kumaha. Da katinggalina oge bungah jeung ridon kuring dinya teh. Sanajan kaayanana mah basajan. Dina hiji sore basa balik gawe bapana tempat nyamperkeun. Manehna jol ngadongengkeun ngimpina. Cenah kuring teh kaimpikeun datang ka imahna. Ayeuna jadi kenyataan. Bari cari nakdak neuteub pinuh kadeudeuh. Kuring ukur ngembang kadu ngadengekeun carita anana. Asa percaya teu percaya kana omongan si bapa. Tapi da geuning buktina embung ditinggalkeun basa bebeja ari kos teh. Malahan yang cerikan sagala. Kuring syukuran ka Gusti Nu Maha Suci dipanggihkeun jeung jalma nu balager. Malahan barudak teh 4 mah nyebut teteh ka kuring teh geus teu asa-asa deui. Kuring ge timbul rasanya jiga ka adi sorangan. Keur barang anyaran di dinya mah sok molohok we atawa seserian lamun parang maranehna ngarajak ngobrol teh. Eta tuda nyaritana gari hal cek kuring mah. Tapi henteu cek maranehna mah. Si bapa boga minantu urang Madura. Kuring mah sok nyebut aka asa kalancek deui ka manehna teh. Teu karagok lamun minta tulung. Nyarita basa Sundana ge lancar najan gari hal. Tapi keun wae teu jadi soal. Da geus kitu biasa wawangkona. Ti sapra kuring didinya jadi loba barudak pemuda datang ka imah. Atuh tambahan leuteun we. Keur kuring mah atoh we aya nu nambah loba ngaku dulur. Komo ieu bari jingjing bawa sagala deui. Tapi lain eta ketang. Teka rasa waktu geus arek 5 bulan. Pahit amis, bunga sedih ke alaman. Lamun kaputingan sok haat si abah mapageun. Manehna salaki lancet teh 4. Kuring sok nyebut umi ka pamajikanna mah. Bener-bener teu ngarasa di pangumbaraan. Teu inget hayang balik ka lembur. Bakating ku rasa ka keluargana anu deukeut.
Hadina boga rasa maneh keluarga T4 barela. Tapi tenyangka saco ngobuk ge lamun si Abah aya hate ka kuring. Lalaunan kuring ngajauhan si Abah. Karunya ka Umi. Mata keringan wae ge mikiran si Abah nu mata karanjang. Marukan si Abah kuring rek serap ku pakaiana atawa ku kabageranana. Tidinya jadi timbul saijid jeung waspada ka lalaki nu tipena jiga si Abah. Kuring kudu kuat. Loba pisan gogoandana. Kalan-kalan aya nu nyangka goreng kesebutna ka anu jadi kedi teh. Tapi cek kuring mah balik deui ka dirina sewang-sewangan sabenerna mah. Saurang nu kotorna kabeh jadi kabawa geuleuh. Sifat kuring mah da lempeng tarawa kagoreng sangka namun can aya bukti. Aya deui lanceuk T4 ngaranna Turi. Bager sok mamawa ulin lamun pareng paregawe. Kuring teu boga curigana naon. Harita malam tahun baru manehna ngajak ka palabuhan. Teu mikir panjang, daek we milu jeung barudak ieu. Nu jadi reug-reug mah aya Pak Iming. Mimiti curiga pas manehna ngobrol soal awewe, nyawel gado. Untung bisa ngagiwar. Tidinya ngerasa kudu taki-taki. Tuluy manehna nyoba rek ngaragamang kana pimping, ku kuring dikepeskeun leungeunna. Tidinya kuring ngancam, yen kalakuan manehna rek dibejakeun ka T4. Rasaan kuring geus teu puguh, ambek campur sieun. Ai keur kitu mah ras inget ka lemur, hayang buru-buru balik, inget ka kolot. Da di henteu-henteu oge kurang ngidinan lamun kuring luntak ka kota. Kuring ngadeukeutan Pak Iming, da sieun situri kurang ajar deui. Tita tadi manehna teu lemek teu nyarek bangun karunyaeun ka kuring. Pak, hoyong wangsul. Cuk kuring bari ceuri kana tak-takna. Sabar neng. Tembal manehna bari ngusapan buuk kuring. Jelegar-jelegarna sora kembang api nambahan nalangsana hate. Kaduhung segede gunung lamun rek pikieun mah cek geurentes. Teu kacaritakeun kumaha paantai-antaina mobil nu kaluar ti tempat eta. Nepi ka imahna T4 kira wanci subuh. Teu loba cacaritana naon, ngan tuluy we beberes jiga teu kajadian naon. Kuring indit ka pagawean, tapi niatna hate ieu poe panuntungan. Teu ribut ka sasaha oge, rek eureun gawe, rek ngan nyokot voucher we da gaji mah can boga. Kuring balik ka imah T4 eueuh sasaha ngan aya aka hungkul. Ngan ka aka kabeh kejadian dicaritakeun bari ceurik. Kuring amanat ka aka yen arek balik wae ka lembur moal balik deui ka imah T4 sumawona ka tempat pagawean mah. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios pondok Kedi Priangan. Pamugi ieu carios jantan numpang beberah kana manah sadayana utamina mah Kang Has ngahaturkeun nuhun ka Teh Neneng Meila anu parantos mercantenkeun seratanana kangge dijomantarakeun dina Wanda Sora. Atur nuhun oge hapunten kana sanes kanten kakirangan kalayan dipungkas
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.